بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim wa barik alaihi. Lumpat sakabeh jalma di udang-udang neraka, taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunya. Lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Nabi Nuh. Lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Nuh, minta tulung jeung syafaat. Nabi Nuh teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Ibrahim, minta tulung jeung syafaat. Nabi Ibrahim ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Nabi Musa. Lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Musa, minta tulung jeung syafaat. Nabi Musa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Nabi Isa. Lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Isa, minta tulung jeung syafaat. Nabi Isa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Kanjeng Nabi. Lumpat sakabeh jalma muruna ka Kanjeng Nabi, minta tulung jeung syafaat. Kanjeng Nabi teras sujud ka yang agung, nyuhunkeun syafaat Gusti Allah teh nimbalan peku anjeun syafaatan.
cengkat dina sujud Kangjeng Nabi teh ngorejat narajang naraka galak naraka ampun careri hanjat kameja hejo